warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Pribado Swasta Ririn Rohimah, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Abdi bade nyaritakeun dongeng anu judulna Ramena Gawe Babarengan. Mangga urang kupingkeun caritana. Urang langsung ka caritana nya. Sakedap deui indungna balik ti pasar. Nah, si Salihah ngajak Salih meresan kamar. Kenapa balataknya di ditu aya buku, aya cocoana. Saur Salihah teh, "Yu urang beresan heula bukuna, kakara cocoan." Salih nanya, "Naha teu miwarang diinah, Teteh?" Saur Salih. Saur Salihah, "Upami sarengan mah pasti tere rapihna." Cenah. Terus saur Salih teh, "Muhun atuh abdi anu nyimpen buku dina rak, Teteh anu nyimpen cocoan abdi dina luhur rak." Salihah unggeuk bari imet. Terus maranehna kacida bungah. Lantaran samemeh indungna datang ka kamar geus rapih deui. Terus Salihah resep ngajak adina digawe babarengan. Jadi urang sareng Raka sama atawa Rai kudu gawe babarengan di buminya. Teras Salihah jeung Salih teu oleh babarengan mereskeun kambarna unggal isuk. Nah, si Salihah sareng si Salih mah unggal isukna sok babarengan mereskeun kamarna. Terus Salihah jeung Salih teu oleh babarengan mereskeun buruan. Salihah anu bagean nyapukeun daun anu maruragna. Salih anu miceun kana wadah runtahna. Terus Salihah jeung Salih teu oleh babarengan mantuan indungna mereskeun jamban. Salih anu bagean nyikat lantena, Salihah nu mereskeun bakna. Terus Salih sareng Salihah oge osok teu oleh babarengan mantuan bapana ngebon. Salih anu bagean ngumpulkeun binihna, Salihah anu melakeunana. Tah lantaran unggal pancen di imah dipigawe babarengan, Salihah sareng Salih matara ngarasa ripuh. Karena babarengan jadi orang punya Raka sareng Rai teh kedah babarengan digawena. Mung sakitu dongeng ti Sim Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.